Parara naik. Punya uang harga 50 tuh nih. Duka teh kayak. Oke, masih ayah teh ayah baru apa ayah Dedi? Ya Dedi. Masih ayah baru apa Dedi? Kata Pak Dedi. Gitu lah. Lain, atau minta itu teh ke RT RW gitu. Ini RT RW Sapil. Jadi ayah ngendong nama itu si ayah minta nama. Tadi itu ke RT Ke tempat anu eleksi kontrak deh gitu. Itu udah emang jeung kakak jeung Dedi kan ya. Oh gitu. Kakak jeung Dedi mata. Bener pananya budak duanya ti itu. Budak teh Dedi. Kata kana dek diganti ku bapak nu ayeuna dina kakak teh gitu. Eta diuruskeun pindah Terus kasih ayah Dedi. Dekan itu teh minta atur panguruskeun. Emang nawaran jasa ka si ibu sama si Ente seneng mau ka diganti ada teh kawin teh pisah seneng mah. Kalau ka diganti. Lebih ada mah soalnya kieu si Eneng ke nguruskeun ka KUA kitu nya kun ka Bandung aya kitu geus di Untuk makan diasupan mah enak mah asupan mah tilu anak yang geus. Geus rumah tangga nyieun deui soalnya gitu. Jadi Eneng penting dia biang di Pasirwangi nya jeung salapina. Itu maksudna teh. Terus kan nungguannya maksudnya nungguan masa teh geus nu kari teh masalah. Yang surat sini rek ulah naon lah geus ngeudeut. Oh, nyedak wae heeh. Kamar ge. Geus niat geus aya. Kamar di sana mau ulin sore-sore teh. Keburu hujan ini neng teh emang ulin ka mana? Uli meureun kali ieu. Jadi teh maksudna naon? Mere we. Itu maksudnya kana ieu mah ya nan kubu maksudnya kumpulkeun mas kawin apa keur naon gitu maksudnya. Mere naon? Mere kali tilu. Tilu yang mas kawin meureun. Mas kawin geus saya tadi itu ngomong ka sini mah mas kawin uang dapur mah insyaallah geus aya ieu mah. Kanya nya manehna meureun ka sini. Oh, salakina sama. sabaraha geura? 3.200. 3.200. Lalu kita pulang lucu. Sabar 750 dia. Ali 7,5. Terus ini gini tak campernik nih teh dikeletik gitu. Ah, mahnya 7,5. Sagamna ada tadi suratna nih. Ali. Meureun Sugan teh kongkorong, Ali 7,5 teh. Ali. Ya Allah ya. Akhirnya kan nyari suratna nah saya sugan teh 250 kene. Komo kongkorong. Mas muda 400 mas muda. Aya nama Cing dengeris. dibere mas kawin. Non mas kawin. Asa percaya mahnya kamaripat. Suratnya nih. Kamaripat 400. Kira ku harus bangun. Lihat surat mas yang dari mas yang 400. Suratnya muda mah. Muda 400. Bisa nyendak wae geus ieu mah. Atuh kayak nama mah sampai meni asalnya. Ke 100 mama, nanti 100 mama lebaran. Baru beli. Mama. Ini 100 mama kan enak. Erek puasa. 100 hawa meureun. Haul setahun sekali teh haul. 100 hawa. Haul. Cenah erek haul mah ka dieu mah. Mun boga milik, mun teh lebaran. Masuk kayak Lain lalakina mah hayangan bener sampai lebaran meureun lebaran. Kamu ditangkal oman ya? Itu mun lalaki meredek mami bakal. Namanya atuh awe mah. Namanya atuh kagok itu boga tetakan ku urang. Non, tolong. Air harus dikeringkan anak. Kali orang keringkan. Harus jadi dikeringkan talis. Mana gitu kan ya Allah si Angga ulang-ulang dilakukan yang namanya. Iya itu geus balong mah ngeunaheun bener. Mun aya laokan. Baru ketemu lagi deh. Masih ada. kita nggak sama mereka mengumpul orang yang naik rehabilitasi ngaji dakwah. Habis bereskan ulang. Lain geus gede ge dewe jadi urang banyak. Lain nih setan nonton karena arek dikaringkeun mah. Harus mah yang dikieukeun mah kemarin barang-barang. Cek beuna ge mah nya kitu. Mun mengenangan eta mun balak. Motor mereka diangkat jeung di Enak. Itu cari tadi saya harus bukan karena teh pembuangan udah beronan pembuangan tadi nya pembuangan mah hasil kan itu kabeh Pak. Udah eta mah pembuangan naon mah padahal yang geus. Ngan nyaeur nalis sengang teh. Heeh, saya. Wah, nyaeurna kamari geus anu biak.
Mangdari teh lah nyanyor, mulai kusik sabar hati rokok. Enggak ada tuh agak dia Termasuk mau aku saat ini. 600.000 bayar teman tah balong 2 truk Nyawer nulis. nu malaan ge nu mawaan ge yang ai bare. Can muruhan muruhkeun nya. Lagi satu 500.000. Da nyawer di saat kan teh di sarung. Iya. Kudu di saat itu Kudu duit buat diterakan nyawer. Tapi lamun sandi atakeun mun misalna aya panggung mah di luar panggung berenang. Serati orang luar panggung ikan balong. Luar balong gitu. Luar panggung. Balong luar panggung aing. Asal lieur balong luar Luar panggung. panggung balong bener. Ngomong geus ini bener. Pabaliwat. Hati lah aja geneng dua. Balong tadi keungkeun masih saya sih eta teh geuning ngambil si geus kumaha. Oh jadi harus dipecah dari mana? Saya tante insan. Hanya di sini cara kayu. Kita ingatan. Si itu mesti lokali nyen kakak si budak beneng nu bungsu. Mesti lokali. Ayeuna geus tinggal 2 deui, geus 2 deui, geus nyen deui, geus ganti deui. Boga di anak yang deui di tetanggaan deui ka anak ayeuna geus 2 deui geus deui geus aya anyar deui kan arek aya loba ngomongna. Ana yang bara-bara nya ka Bandung eta. Besok sekolah libur ya. Izin. Berapa hari neng di ditu neng? Nggak tahu sampai beresnya weh. Ini pengen ningis dia udah bening tekan pohon jam. Kemenutan kita jadi pipiten po eta tekan teh. Saya pengen sih ningis dia teh jam 3. Jadi sampai kali. Entos. Entos.
ngenakeun eta cabut geus. Enakeun we atuh mun budak mah kalah kali ieu proses eta teh geuningan. Mantap anu rambut ieu aya di. Bisa. Nangin hidangan ya. Kalau di warungku Jawa Barat ini orangnya ini. Nak sama mangkol bahaya berat genep tuh. 7. Kalau aku sih Ati ya. Artinya Ati ya. Ini kita menghajat marilu di Taim teh marilu duit apa kumaha teh apa namanya? mana? Sok marilu di Taim ini dia di lapangan. Kata kan sewa berenang saya. Era minta mere mati. Dia pasti kamu oleh pelajar atau datangnya bilang apa mana? Mau iya parkir tuh. Ya, iya atuh orang banyak atuh Sok parkir dirinya bibi. Parkir dirinya barudak yang mana tuh? Mun mandok di Seminggu pas di Ciparai itu di Tembesan. Pakai mobil. Sok mere sabaran. Puting mah. Kamu lalaki mah sok 50 mere. Misalnya sampai 70. Parkir. Besok kita terima. Mung kita paksa teh. Dem dari cokot mah iya ya kalau urang ngambil dulu nya bae teman mun paling sasaha cenah kitu. Jadi kan orang teh asa Tapi henteu di ditu mah temang daerah pala kita rata malayar ngomong poe-poe. kan teh iya naon ngaranna teh henteu nitah teh ingat urang teh boga perasaan. Orang perasaan unggul. Itu orang teh jadi teh era deui jadi era kan orang milu teh untuk mere-mere seperti bahasa ieu mah urang teh. Bae batur mah urang teh henteu nitah teh boga bunga. Maksa teh mah cinta orang kayak abi budak abi teh baralik. Itu lamun ka dari itu di mana mobil neneuna tuh. Saya kaget tiara nawaran saya kaget. Tuh itu aja nabi di tata geuning gitu tuh nu kantor PLN, PMM, jauh teuing abdi mah.
begitu mah. Kalau dia paling sapeting, dapat sapeting paling kenal kenapa malah katanya malah nak menjadi lah. Kalau dia benar dalam biasa. Kita inungna luasan. Tapi orang kan berjalan cuma masuk ke dibandingkan masuk ke dia. Neng, kena motor. Si eta mah nangis biasanya cenah mah. Biasa ya Bikin kemelang deui. kita tisu teh ada bayar naur terena kumpul Dari anak kan. harus di bulan halus ge geus selesai. Kalau videonya nggak soti awalnya dulu kurang tahun-tahun ya. Itu mah boga budak peulan. Hah? Boga budak peulan. Nerima kata lamun teh hamil mah bae nya bae gitu tinggal bisa dihampura. Hari itu nangis orang bisa nerima kan kumaha gitu nerima. Terus teh buat cerai jadi kan mau nyeraikeun. Sampai mana ge mau nyeraikeun. Maksudnya itu di kecil nggak habisnya gitu. Ya tahu ini kuda tangan kuda ini minggu awan yang dianjam sok tanda tangan kalau aku mangga harus ngambil yang cerai terus dari itu satu sok itu di tanda tangan tapi seumur umur mau ngambil anak. Oh gitu. Jadi teh. Seumur umur mau ngambil anak sama yang dibiayain sok gitu. Gitu. Ya bisa lu aku egoisme ada hayang tuh anak itu. Dulunya orang sama. Ini orang nafsu lah gitu kan. Kemudian hatinya orang lain aku makan ya. Tapi ke hari cerai 2 bulan mau juru. Juru nggak mau ngatak langsung ke budak. Hayang teh budak teh laki, alasan teh yang bawa budak laki. Jadi teh awe deui. Jadi teh awe anak terena awe main awe gitu. Pek tahu saruanya. Awe. Kalau aku malesan yang budak. Nah, itu kan harusnya terus masih jeng jadi di dia kan. Di dia apa yang mana? Jadi udah ngambil nanti tahu sini dilawat 1 tahun dilawat 3 kali masaknya sudah Kembar bisa. juga merek saya nya lain merek ngalongok we terus mah yang dilongok buat tanyakan budak Ada budak mau urut nah. itu motor mah harusnya mau biru budak dijual ke dunia dia di rumah sakit ada orang teh misalnya buka PJS yang can namanya sih yang ke rumah ya anak pertama mah 15 juta sih yang tidak taruh habis aku di situ beberapa ya petang itu kan pabrik minum motor masih dulu ini motor relap lagi ini di rumah dasar malah ini jadi masalah kan ada orang